Buset. Di cuaca panas amat. Bocor apa ya mataharinya? Aduh, panas kieu mang minum es mantap ya sigana ya. Ah, ini meuli es lah ah. Astagfirullahaladzim, jadi kerorong kang ngagetkeun aing we sia ih. Sia ti, geus di mana wae sia? Geus tapal we tara katempo. Untuk sia apa pugu aing keur kamari tas di mah baturan aing. Oh, sia gering ti. Powoin posisi di budak. Gering deuinan sanu gering si kokong saha. Geus sia tanu gering malen aing. Oh, senyari ping ti. Nya sakelen lain sia. Ih, bener sia mah makin teu jelas wae. Bener-bener dah aing kalilaan ngobrol jeung sia lila-lila aing gering beneran kong. Ih, mending mabur aing atuh jelas. Hai ngati karunya amat yang kasih hati. Oleskeun ti make 88 cager sia. Panas na hot. Buset, yang tadi pacebokan isina don hui deui. Wah, anu posting yo. Dijual daun singkong ngora minus barolong urut Bang Bara. Hei, teu jelas amat ini posting. Tapi komentarna loba ya. Naon coba ya? Kang, barter jeung daun katapang COD tengah laut. Buset. Daun hui di COD kan. Kernaon sia? Wah, sia nonton film action sianya. Ngeunah wae samang. Aing mamangnya daripada nempo video NX mang, aing mending nempo nini aing mang, umurna geus 60 ge bodina semok keneh mang. Ieu mang ye, ieu postingan Don Hui kabeh mang, apa keur mahalnya? Oh, sia mah pirang don hui maina keur mahal keur viral, bisa mengobati gejala darah tinggi. Komo sia mun ditumis mah. Mantap. Oh, pantes ieu di pacebook postinganna Don Hui kabeh mang, horeng keur mahal. Mang, mendingan urang bisnis yuk ah, neangan Don Hui mang daripada urang luntang lantung teu jelas, mending neangan Don Hui urang jual mang. Jual daun hui. Atuh aing mah hayu wae sih. Cuman nu hiji ye nu jadi permasalahanna daun hui na pan enak keur langka sia mah. Kos komodo hara rese aing ah. Gampang masalah Don Hui mah, eta mah bagian aing mang, sama bagian neangan pelanggan be. Oke siap pong aya kitu mah. Geus enak sia gerak ka ditu, kek ku aing tawarkeun ka barudak. Mangnya kayak kuaing lah sekalian jeung akar-akarna dibawa mang. Enggak satu ayo. Ayo. Anjir. Segeri es, ini nyocep tenggorokan. Aduh. Narok. Ih, meni mantep amat eta es. Sia teu puasa lain pun enak aja bego. Puasa rajab ti. Ah, ke wae ti puasana bulan Ramadan aing mah. Wajib si Ramadan mah. Wajib sih wajib Arok, tapi kan sia ayeuna penraja puasa-puasa ke setahun sekali sia mah. Atuh Siti, atuh pan puasa Ramadan geus wae setahun sekali teh ge. Sih. Ti, sia ngomong-ngomong, ka mana wae sia krek nampu aing ieu? Oh, kamari aing eta ngendong rok ten baturan aing, aing gerak balik sia mah. Oh, si aing sia diculik ti. Sembarangan wae sia mana aya sih nu daek nyulik aing. Rok, antar aing neangan pembukaan yuk. Mau aing teh ah. Aing teu puasa meureun sia omnya nganter ka aing. Ih, sia marok hayula aing eueuh batu jeung ngobrol mun sorangan wae make ku aing dibalikeun takoyaki hayu. Takoyaki. Ayo deh. Ya tuh lah. Aing nang udun kemana nya ye? Bener-bener geus langka aing cok iwan kendor ye. Piraku aing ngundur daun rambutan ku aing jualan. Aduh. Don sukun apa ku aing unduh. Woi, kenal sih dia. Yang ngagetkeun aing wae. Wede, keren ata jurus. Jurus si lain mah quick tetang kieu dah. Idi, aya ge bibir sia tah kos pamatuk manuk quick. Nyaho aing keur pararusing. Oh, sia katempel kos pala rusing pong di lu. Ih, banget lagi. Astagfirullah, karak bieu aing ngomong kitu dicolok ku aing teu sia tah tembus ka kaude ge dah. Ah, saker bahagia po, banget akhirnya rusing sia. Astagfirullah. Saha nu ngomong bahagia buat pogo aing keur parusing ye. Aing pusing neangan Don Hui teu manggih-manggih ye. Oh, eta po masalahna po. Aya eta maing boga loba.
Nu bener sia loba geus aing menta dia eta Don Wina. Nges pong, tuh kudu mayar yang kasih ama gratis. Saha nu rek mayar sih bener-bener ceuli sia mah geus kan itu gerak cokot eta Don Wina rek bisnis aing ieu. We Kamis pong nyokot na. Bukannya lilat we Kamis mah ayo nawa keng cokot na. Salah pe Kamis loba kesibukan, setangguan di dia pong. Saha nu ngomong poe Kamis buah astagfirullah aing boga babaturan ku kitu-kitu teuing eta boga ceulina. Jangan pelanggan ke mana aingnya ya. Pusing aing. Wih, arep tuh jeung si Siti. Tawarkeun ku aing. Rok, Ti. Samarana sia. Buset, keur minum es. Mantep ya panas poe kieu. Coba menta tuh aing cecek-cek mah aus aing ieu. Menta, ngeunah wae. Meuli sayang es mah, hati. Menta. Ih, sia culamitan si aki-aki. Ih. Sia karoret. Rok, Ti. Aing ngarek nawarkeun ieu daun hui arek mah 5 sia. Daun hui mang mana hayang atuh aing kabeuki aing eta mang daun hui kabeneran jeung buka puasa aing ke. Buset, sia Mang. Boga dan hinang di mana sih eta? Aduh, curiga enggak? Aya weh, kepo sia mah Meuli mang aing mang karesep aing eta mang daun hui. DP dulu dong. Buset mang kuat make DP segala kos ngorek ngeredit motor wae sih. Tah goceng tah. Mantap atuh ya mah. Panglaris Tanjung Kimpul. Rok. Sirek meuli moal. Sorry Mang, aing mah tara ngadaran nu daun-daunan kitu aing mah. Geus ngadar pijahut aing mah. Geus ngah, baik aing. Sorry Mang nya. Telepel aing, sorry. Wala gas sia hirupna biasa dahar jeung lalap katuk oge. Mana daun hui na? Sabar atuh geus hayu sia ilu. Aman pokona mah. Lila, ieu mah lila. Buset, isi bolot ka mana cenah nyokot Don Hui, ieu mah lain nyokot Don Hui, nyokot motor ka dealer sigana. Pirang. Mana Don Hui? Aman kan? As mawa konsumen eng yo. Tenang Mang, Don Hui mah aman, keur dicokot tuh ku si Kokong. Kok si Kokong si sia mana nyokot? Mang, Kong, sebenarnya saha sih nu jualan daun hui ieu? Iya Ti, nu dagang nama aing jeung Iwan Kendor, cuma nu nyokot barang na teh si Kokong. Tenang Ti, tungguan kedeung ge datang ya jelmana. Pong, man si Kokong na? Konsumen aing kabur manten panglaris yo. Wah, ya. Tah geuningan. Aing tadi nitah nyokot Don Hui, lain kartu remi. Astagfirullah. Tuh, cep saya teka tuh remi lain remote TV. Sia mah dak kejar las mana boy daun hui na. Kadi kan duit aing udah bae sia. Sia mah. Gagal atuh ieu mah ieu. Lagian sia mah pirang jeung si Kokong nu mawa daun hui, tapi na kunaon kalah kartu remi nu dibawa. Samang aing gitu nyaho ieu. Jadi mal ya main remi aja. Main sia kadinga teh jelas ya. Kemarin Pang Iwan Kendor jadi mal ya main remi aja. Maka labur. Nyaho aing bener-bener ceuli sia mah piraku aing kudu ka masjid heula ieu minjem toa ngomong jeung sia. Mending ngomong setelah main remi sorangan teh main ka ditu. Sejarah awas.